Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, orang dia semua cinta sholawat. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Kurang kompak keprokna sekali deui. Keheula. Tepuk tangan satu kali. Sekali. Tepuk tangan satu kali. Dua kali. Berkali-kali. Masya Allah. Kia resep na ngaji di hareupeun murid TK. Geus peuting tita keprok-keprok. Sebab ya semua murid TK adalah taman kadaluarsa. Sama-sama bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panitia caina alihkeun we ka dieu. Sarang tas abdi. Assalamualaikum. Bade ka ditu. Nuhun ya. Masyaallah. Oh, nala. Aki-aki ge semangat. Semangat. Naula anu geulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meli korma di kardusan daun salam jeung opak. Ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Siap sakali deui. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai. Bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa emang cuman melong saja? Emang mah begitu kok tidak bersuara. Aduh. Aki-aki legend. Tadi apa ya? Sok. Uyas di dia. Mak di dia. Tak itu. Nuhunnya. Mohon, nuhun. Mudah-mudahan emang ditampi iman Islam. Iyanya ayeuna pengajian mah beda jeung aya artis KDI, artis Dewi Persik, apalagi Lesti Kejora. Da moal kieu lamun ku artis mah gigireun teh pamuda nu kasep ieu mah kieu. Ane malong wae jiga nu bogoh. Saja. Lanjut. Alhamdulillahilladzi a'ala nikah. Kayak calon pengantin aya teu? Oh, bagus. Cicing situ karunya teh wiridan wae. Tidak kada we gerak geger ieu ngahariring pimping cacak dina tisu, pimping cacak dina tisu. Naon cep hamjah hartina hayang geura dipecak peuting isuk. Alhamdulillahilladzi a'ala nikah wa nadama ilaihi wa arama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa ini tidak ada cicing? Gutak gitu kuah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'du. Bubuka cekap punuti payun waktu parantos jam setengah 12 kurang sajam setengah. Karunya ka calon panganten, karunya ka sohibul hajat, hawatos deui ka ibu da dinten enjing teh bade ngiring aja japmun. Alhamdulillah, doakeun mudah-mudahan Cep Hamzah iya nak tuh ka mana ya. Kapan Hamzah? Iya. Ternyata huruf hijaiyah Hamzah pang badag-badag teh ieu aya di dieu. Bu, Ari Hamzah teh nu kieu ngarenko kitu nya. Ari ieu mah anu cecek dua ti handap asa emut abdi dongeng kapungkur panganten lalaki jeung awewe. Barodo teu pernah sakola agama, teu pernah ka madrasah. Ari memeh malaman pertama memeh barobona teh si bojona teh naros ka suamina. Aya naon mang atuh? Saur bojona teh aa cenah. Ari aa terang iya. Saur salakina teh apal. Nu kumaha ari iya teh beja nama nu ngarengkol cecek dua ti handap. Oh diapalkeun we ku panganten awewe teh iya teh nu ngarengkol cecek dua ti handap. Ari pas tengah peuting teu kahaja rumpu rampak. Kapanggih kadawak teh manggih nu ngarengkol. Oh iya cenah iya teh. Tapi eueuh cecekan. Rumpu rampak kabeh handap. Oh iya aya cecekna dua meninggal deui. Penasaran can yakin dihudangkeun salakina. Aa iya teh nya. Maknya aa iya gonyal. Bekelila beki ngagedean. Pamajikana nanya deui aa maknya aya iya ngagedean. Tong loba omong nyai eta mah iya jumbo. Sallu ala Nabi Muhammad. Apunten Cep Hamzah da gara-gara Hamzah jadi inget kena iya ngarengkol. Naosna yu ulah lami-lami da di desa kampung naon ieu teh? Ai di Mekarwangi sok aya pangaosan rutinan. Muslimatan, jamiahan, marhabaan, sholawatan, tahlilan. Mun aya nu maraot di Mekarwangi sok tarahlil. Ulah teu meunang nu maraot cok. Cuma aliran sesat ya teh. Atuh nu maraot tarahlil. Ai nu hirup arudud. Yu ibu da dilami-lami ge kanggo naon atulah. Da ngaji mah bongan tara diarapalkeun ieu. Mending keneh ngaos mah singkat, padat, melekat tong hilap uih nyandang. Ilmu anu manfaat. Kapan geus eta aya ta berkat. Protes kanu hajat berkatna saeutik meureunnya. Kos mudak tadi gitu sosolawatan bari bekal keresek jeurna teh taro aya koka teh kawa aku aoka. Da kaciri atuh da kan keresekna teh eta da bodas. Budak teh munah ya we jingjit sallallahu ala Muhammad balikna meunang berkat. Hanya kal geuning saeutik meureunnan di dahar ustad jelas. Neng mana melong wae si Neng. Gelisnya Neng ya. Bu Haji tadi Panganaran Neng. Cakat laut. Mata abdi mah ibu jeung Nyi Roro Kidul ge teh kapi ua. Si Neng dan di tengah nu jilbab abu meuni cantik Neng. Parawan keneh Neng mah ngareneng jeung nini. Hei Neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu.
dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Hei oce nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu. Bojo akan nu anak tilu, mun seri koneng tara nyikat huntu. Atur nuhun ka pangatur acara penanti wanci AA santri nu di panggung. Santrinya itu beda bu, tampilan santri dan bukan lain santri. Tuh tinggali santri mah karasep di karopea laluis ngan baruduk. Hidup buduk. Semangat santri, biarpun kita buduk, tapi nanti santri akan jadi kiai. Abdi ge bisa ceramah di payunan orang Mekarwangi ladang budug heula. Ibu teh kudu atot neng parawan neng gadis sok berusaha cari suami santri. Ku santri maneng pokoknya mah rumah tangga jeung santri mah ajib luar biasa, mampu segala santri. Mata lamun nikah jeung santri sok geura teruskeun. Ku santri mah mitoha korek ge di ruqyah. Nah, rasa pernah ngariung teh kieu dia wadaca. Soalna ari ibu-ibu mah pan pemain baku. Pami bapak pemain beku. Atuh ngahulang teh nyora-nyora gitu teh. Da bingung tuh teh disebut hirup teh nyora. Disebut ceng-celengan da oyag. Sokak jangan abdi mah tong asa-asa rek nyora-nyora atuh rek maot-maot sakali nih buku. Salawat Nabi Muhammad. Mangsa nami dadang kah dadan mah icu ari bapak mah saha raskin oh raskin. Si aja susurian we cuma dihana abdi mah capek di luhur acu dihana hahaha abdi mah di luhur haheho para alim ulama, para jengan, para kiai wabil khusus abdi namanya teh istirahat di madrasah katanya majelis taklim anu disasepuhan ku Pak Ustad saha Pak Ustad Uyat doakeun nya Pak Kiai, Pak Ustad, para ulama teh sing sarehat paranjang geuswana. Ibu butuh teu ku kiai peryogi ku ajengan tah budak ibu tiasa maraca Quran, budak ibu tiasa rarakatan salat, nu mapatahan teh kiai ustad. Makana daripada Pak Ustad Uyat ngantunkeun ti payun mah wios bapak ieu we heula. Bapak bade maot moal. Bapak bade maot moal. Bade mangga atuh ayeuna. Para kiai, para jengan, aparatur pemerintah manawi aya Bapak Kepala Desa Mekarwangi aya nu mana? Oh eta anu nganggo acuk bodas. Masya Allah. Doakeun mudah-mudahan Bapak Kepala Desa satu saat sing janten camat. Ibu kunaon teu amin juga nu keheul ka kuwu. Tos janten camat sing jadi bupati. Tos jadi bupati sing jadi gubernur. Terus jadi gubernur siapa tahu jadi presiden. Tangke pami paku Mekarwangi jadi presiden, abdi jadi wakilna. Kayak abdi jadi wakil presiden, paku jadi presidenna, bapak iya diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Bapak RT aya Pak RT. Nu mana cobi Pak RT oh eta, Masya Allah. Ternyata Pak RT lagi berkeringatnya. Panker ditisuan. Masya Allah. Bapak Alin Mas Hansip ayah Hansip itu tuh nu makel piriwit Hansip. Mohon Hansip sareng ulama bedana saeutik. Ari ulama mah ala ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ari Hansip mah
Al hangsipu warasatul abriya, hansip mah pewaris para abri, ngan abri nage abri terkutu. Da hansip mah baju nage teroreng-roreng polos wae. Senjata nage lain pistol, senjata hansip mah pepentung. Jamaah sadayana ibu-ibu bapak-bapak, ieu aki-aki aya teu? Nini aya. Geus teu birek deui, teu aneh deui, pemain inti dina ngaji mah aki-aki jeung nini. Parawan aya. Rana. Duda. Nu mana? Nu teu boga duit aya. Nu gaduh hutang aya. Sok semangat ngaos ibu sing barokah hutang lunas. Tah geuning nu amin tarik nu bedas sora ieu ciri nu gede. Tanagana. Cuma enak kiplik ya. Halo dang. Da lamun teu sadar diri jeung teu sadar hate mah atuh da rek naon ngaos teh ece kudu bari kaplak kiplik. Mohon tak kitu ibu mata anu teu sadar mah kana berjamaah ge tara aya. Aya keneh di dieu tara berjamaah. Mana jelemana? Kawas nu moal paeh we. Bu, da anger pemain kana berjamaah mah pemain lama Cristiano Ronaldo jeung Lionel Messi, aki-aki nu geus teu kuat cingogo nu caricing di sarisi. Oh, ibu di dieu di masjid lolobana nu berjamaah nu kolot nu ngora. Pamuda teh aki-aki. Iyo, aki iyo. Sok ka masjid tara, Pak? Sering, alhamdulillah sok mumpung hirupnya. Seminggu sekali. Oh berarti poe Jumaah hungkul meureunnya. Kieu mata kunaon kutan atuh hirup rumah tangga teu barokah karena tara salat berjamaah. Bu, jurungkeun salaki rumah tangga hoyong berkah, keturunan hayang saroleh-sarolihah, terutama kacep hamzah, engke tos gaduh ayeuna bojo, gaduh keturunan, apalagi yuk rumah tangga hayang bahagia, selamat dunia akhirat, kunci hanya satu, awal waktu sholat berjamaah. Dimas hirup teu salaki euceuk. Jurungkeun sina ka mana? Boro-boro nu hirup kudu ka masjid, anu maot oge geuning anger akhirna sok dibawa ka makam cuk. Pahala salat berjamaah di masjid beda jeung di imah. Di masjid berjamaah sabaraha derajat? 27. Tapi kunaon ibu geuning ayeuna sampean bapak-bapak teh ari ka pasar lolompangan ka sawah jauh mampu dilengkahkeun ari ka masjid suku bari deukeut dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh. Mohon. Mang hayu urang berjamaah, aduh nyeri tuur. Mang hayu urang nguseup teh heula dagoan ceui. Aya nu kitu aya. Mapai jalan ngajugjug lain kitu. Kapan rek salat mangajig-jig ka lembur. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid. Teu karasa da buantara ka masjid atuh udah jadi ka lembur. Teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Nu buukna di beureumman di konengan. Nyeng celek geura deket nini. Si cing, ece tong ngagebugan tak batur. Si ece mati tadi ditakolan geura. Udah kenalah kuat da amat udah wah gagah tinggal di rambut di bodasan di konengan anjing mah jahean. Tapi ece jangan berpikir negatif. Si aya teh cenah tuh geuning buukna di beureumman meureun bara gajul, leungeun ge ditato tong di deukeutan meureun cenah teh mah culik. Acek saha acek beuting lain tato, beuting eta teh hapur urut ka bentar gelap. Ayeuna mah sok ngabeda-bedakeun jelema di payunan jelema ulah acek. Si eta mah cenah tong di deukeutan tukang judi, beuting isuk mah tukang sholawat ka Kangjeng Nabi. Tong di deukeutan cenah si eta mah baong, beuting isukan mah tukang berjamaah. Ulah sok ngabeda-bedakeun akrab teh di pilihan ulah ceu. Ieu mah ari nu beunghar di akraban, nu miskin di jauhan. Sok aya nu kitu.
Ari nu alus bajuna didokotan, ari nu caludi diantepkeun. Yo ceu alok mah teu ningali geulis, alok mah teu ningali kana baju, alok teu ningali kana tampilan, alok ningali kana hate jeung kana amal perbuatan. Cek si Adi Boroman itu meureun cenah bangor. Beuteung nu pangalusna hate masih itu aja. Aduh asa dibela si eta. Siapa? Aduh, teu dikopea, tong nyeri hate nu ditiung oge jeung nu dikopea belum tentu kita bagus sama tiungnya. Betul, Bu? Dayana masuk aya jalmi nu mina ngaji bari tiung teu lesot, tapi kunaon eta tiung teu alus kana laku, kopea teu alus kana lampah, ongkoh ditiung tapi jeung dulur henteu akur aya. Jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese. Gas Kang, akang mah kepala keluarga, hayang barokah rumah tangga, hayang bahagia, sholat berjamaah, hayang berkah rumah tangga, eureunnan Bang Emok. Mani gaya ditiung ami baloka emplet ali Emok teu dieuleunnan. Unggal minggu araripat dihareupeun imah saya berjanji sebel. Ya kaca hirup hayang barokah mah tong unya anyu kanu riba sing ridho rumah tangga teh tarimakeun kana pamere ti salaki sarajan saeut. Ridho ibu cekap di pasian apakah 10.000 tilu poeun 20.000 itu satauneun ngamahi beulikeun kana kalender sokeun antap salaki sina ngadahar September. Tuntut ku cek mama hayang susu tinyuh Januari. Mama hayang ngarokok gerelengkeun Februari. Mama hayang kopi tinyuh Juli. Aduh dia mataun wa khairu mata'i dunya almar'atu sholihah. Dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Bagaimana wanita yang sholihah? Kadecep Hamzah, wanita yang sholihah adalah yang pandai mengemas diri. Barang yang dikemas akan mahal harganya, walaupun belum tentu enak rasanya. Kadek neng parawan-parawan ece nu ngarora tong berani membuka aurat. Ditiung teh ulah keur ngaji wong. Datang ka imah mah pasti dialung. Harud, ararat, bayung. Sae lamun awewe ditiung wae Bu. Awon tiraku keur dikeramas dititiung. Ari tiung paranti nutupan awan Bu. Lepat ora teh seueur maknya ece gaduh gagaduhan dituruban ku tiung. Tiung mah paranti nutupan. Mungkin sok sing nyambung atuh. Meuli tiung keur nutupan, meuli anting keur cepil, meuli gengge keur suku, meuli gelang keur leungeun, meuli ayeuna kongkorong keur punuk. Sok cabak eta kongkorong mau dipake ku ece ngamaina ka hareup ka tukang. Berarti cicingna dina naon? Tah kitu. Mun ece meuli kongkorong keur beheung kieu tata. Meuli kongkorong mah keur punduk, mun meuli kasur keur bonta ijem piraku keur sare. Ngalinur si eta mah meuli kasur keur sare. Keur bonta. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk wanita salihah, rumah tangga ami bahagia sakinah. Jadilah wanita yang istiqomah ibadah. Tong jadi awewe run. Panona alus, irung alus. Asik nih nyaho. Ditempoti hareuti gigir. Nya anjing anu sok ngapalkeun nya. Ngan hanjakal kalakuan gunta ganti tesirikna sok tuluykeun tong kapalang edan tuluykeun tamatkeun nah aku naon nu geulis loba
betul. Nah aku naon nu bangor loba siga nama ngerasa asa aing bener bisa payu tungtungna kulit kelir koneng cangkang aeuy huntuna bodas tepung anu jadi kabawakeun edan biwir berem-berem panon coklat areling keur ngaji gitu so urang eling ayeuna bapak-bapak barokah rumah tangga salat berjamaah mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid teu karasa sabab aya apa maksudan rek naon maksudna hujan angin dar-dar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajen awas ce tong kalah dipepene salaki pak hayang rumah tangga barokahnya hayang berjamaah cek salaki teh hujan pak mamah tes meuli payung pake leueur itu aya aing geus poek batre aya cek akang teh heuh nyamahnya ulah kalasaruana pak dicara ngagugu dititah ngalawan hayang barokah rek kumaha barokah ari tara salat berjamaah ulah sarombong hirup di alam dunia diberi kuat ku Allah teh syukuran pak urang lamun dipasihan suku ku Allah jeung teu disangalengkahna moal nikmat betul ayeuna urang dipasihan sampean ku Allah bari jeung ngalengkahna bisa dipasihan panangan bari jeung ngepatna ayeuna dipasihan lame jeung bari gaduh rasana dipasihan cepil jeung ayeuna pangupingna dipasihan pangamung jeung ambeuna tong ngalieu kanu mobil nu liwat da moal diajakan diliwat sang mata akang syukuran ke Allah bapak saya teh bapak hajat teh namina Bapak Dasman ayeuna bade ngaberangkatkeun putrana syukuran ka Allah aya pangaosan bapak syukur ka Allah dibere nikmat sehat yuk suku lengkakeun ka Mas leungeun kepatkeun ka Mas panon ibu tingalikeun bapak kana Al-Qur'an di Mas lame bacakeun kana huruf hijaiyah nu aya dina Al-Qur'an di Mas jin mempeng cager mempeng sehat salaki sina ka masjid boro-boro nu cager kudu ka masjid sanajan salaki ece gering wayahna kudu daek ini ka dokter gering mah atuh ece da lain ngajawabna teh meuni parare dewe lamun leueur kantun nyanak itek lamun poek mah kalebat re lamun hujan make payung maksakeun ini ka cik atuh tepakan geura eueuh kahayang maksakeun ini ka mah atelah cetana lamun leueur nyanak itek lamun poek mah kalebat re lamun hujan make payung maksakeun ini ka masjid tak itu bu saya untuk salaki lamun hujan di payung ke masjid henteu tuna we di luar payung nama atuh karik ajaran ku salaki aja isu sina nyengcelek sorangan di jero masjid di papayung ulah gugupai geus gugu salah mani ayang nu ngabela murun kikituan kade bisi ngompol cok lanjut kumamun tepikeun ka subuh siap alhamdulillah Pak Kuwu ibu-ibu orang Mekarwangi mah siap ngaji tepikeun ka subuh berarti ibu-ibu orang dieu mah KBG alhamdulillah ahli ngawadul lah sok ayeuna Cep Hamzah mah da melong-melong kosong ya ari naon ari raga keur di dieu ari batin di ditu
hayang gawat isu. Malah doakanlah rumah tanggana sing runtut raut sau Yunan kacai jadi barasuh ijem kacai. Lain salah wae kaliru ari salah wae mah mutlak teu bener kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud jika nama efek lapar meureun ieu teh terus taruhan naon nu diuapkeun bisi salah geuning jadi balelol gitu sangu atawa beas sangu ngan eta sangu nu dituang ku ibu asalna tina piring ojo. Osok aja taruang dina piring ulah pepeje tuang mana kursi maknya tuh daharna piring kita bujur meni badag gitu boro-boro na piring na kursi gitu mahi. Sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad kacep hamjah mangyonkeun tisu eta aduh imajigana kedang ngaleut heula uyos nuhun nya Kang nya aduh begitu uyos ngaleut Bu nah ieu teh air putih air yang amat sangat murah tunuh itu nu madasana kucai herang kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Punten nu hajat sanes nyuhunkeun ngawartosan. Asa Cep Hamzah pada nikah enjing nyeepkeun waktos ayeuna status masa bujangan. Enjing mah begitu beres akad nikah sah sareng neng sahana nikah. Neng Mala. Sareng neng Mala beres akad nikah aa tos beda status. Aa jadi salaki, neng Mala jadi pamaji. Ketika sudah nikah, geus jadi salaki, geus jadi pamajikan, itu semua punya peran masing-masing. Bu, ari pamajikan jeung salaki di imah digawe capek pamajikan capek salaki. Sing tarik mumpung aya. Yo Kang, aslina da Pak, mata Akang teh ulah ngeunah nyengsle ungkul. Awewe mapa geus rumah tangga teh geuninganan beda berubah full time 24 jam berang penting digawe teu eureun berang nyamel ti peuting satu sing bedas berang nutu ti peuting oh engke Cep Hamzah akan berubah pasti katingali drastis berubah ge geus gaduh budak Bu ibu kacape rumah tangga bukan berkurang namahan mun kariweuh rumah tangga geus boga budak lain ngurangan namahan tuh geura tingali teteh bari ngalahun teuing ka mana nu nyieun nama tata kudu kieu ye tah tingali ka setia ieu mah ye kapan kita minta buruh budak diencangkeun wah curik inungna teh nen ibadah nyusuan budak teh ulah diantap cenah tepikon ka euli-eulikeun enggal nenan budak teh ibadah cacakna nenan budak ibadah komo nyusuan nah berarti kudu adil ge bocah teh mun budak gogoakan berek nen repeh tuluy bapana kokocelkan asa kabayangnya cenah mun orok jabri gogoakan tengah putih kabayang si bapak ieu wah Manya hade diantap ece teh gawat ece teh repeh bapak tong gogoakan era ku tatangga bisi geger sok we ka dieu sampeurkeun da bapak mah bisa ngalengka ieu ka sabelah deui ngangur kok sok parasmanan jeung budak tah
nu sabeula ku bapana, nu sabeula ku indungna, ku anakna, tapi kahulu susu teh offset. Ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal. Ok neng tak parawan ayeuna diimpen-impen isukan eueuh ka era. Keur ngariung loba batur kieu budak ceurit ke burial lol nyot. Cek. Ok budak nuju dihuapan porocot budak salaki teh amok. Geuluh ta budak modal. Ribut bojo mah bapak. Leungeun teh meuni pakupis nu kenca jeung nu katuh teh pabeulit. Nu katuh ngeupal sangu, nu kenca ngeupal tai. Rek ngahuapkeun sangu, rek ngalungkeun tai, rusuh. Sangu dialungkeun, tai dihuapkeun. Capek. Akang mohonlah Akang harus bisa nuturkeun rumah tangga Kangjengna Nabi Muhammad mah Bu. Kabojo boro-boro nuju riweuh, nuju nyase ge tarawantun miwarang. Salaki aja osok nitah aja. Sok molotot, sok nyarekan, Kang. Jangan ada kekerasan dalam rumah tangga, tong temperamen. Komo juga Rizky Bilar nyekek pamajikan. Lesti sampaikan ke lapor, ngan rujuk deui. Bu, pernah pas ya? Osok pabaud-baud, parera omong, tekurah karuh jemedud. Anehnya cuy kerpas saya ongko jeung salaki tapi lamun tengah peuting aya gencetan senjata tidak perlu MOU nyaho salaki teh geus nyeng slewe luhureun nang cicing sih mah jiga nu ngarti eta mah urusan 17 tahun kagigir neng abdi jeung salaki osok pas saya lah da wajar da ustadzah juga manusia nu hajatnya padasman ya Dasma, Dasma, orang Sunda, dalam Jawa mah, dosmo, ojo. Kapan Jawa mah bahasaku, Jawaku, Sundaku, Jawaku, beda, Sunda mah tata, Jawa mah toto, di Sunda mah batal, di Jawa mah botol, mun cek Sunda katak berarti cek Jawa mah bangkong, ojo, menyetina kata kana kotok. Pan kotok mah hayam. Nah, mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah astagfirullah. Ditengor. Di Sunda kuntul di Jawa mah bango, ojo. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih. Nah, monggo colok. Berarti si ibu eta mah kitu. Mun aya tamu teh monggo colok gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Lah jadi ngesangki. Gara-gara yang serikon si Ojo. Kiki plik baru jung kiki tuan. Tak gitulah celah. Ulah ditahan Kang. Tah hayang seri mah juga si ibu tong ditahan. Dapat mah jero-jero mah hayang seri tah ge. Atuh lihat ngompol. Bujur badak disulut simsat. Gara-gara monggo colok. Jadi ngompong. Bu. Abdi osok da pada sematu pas sajang salah kita da rumah tangga aja nama beda jeung baheula nuju engal nikah. Nya. Sok engke bakal karos ku Cep Hamzah. Nuju engal nikah mah kumaha meleman pertama ngaran pasea teu aya naon pipaseunana da boro-boro pasea hayang hitut ge era teu wantun ocong meleman pertama pas sedut hareupeun salaki 2 poe we ditahan kaalaman ku abdi mah geus teu kuat ocong jeung salakina nutur-nutur wae atuh da nya akhirna mah kalepasan nik atuh salaki teh geger ayang entutnya era natsu. Tapi kumaha ayeuna soknya Kang nya pengalaman Kang geus kolot ieu mah hitut boro-boro hayang teu hayang ge dihajakeun. Salaki di dapur tut. Temal ku pamajikan teh pret. Torojol anakna brot. Ibu tina masalah nu teu sabaraha sok jadi mamalah mata kahade Cep Hamzah ketika dina rumah tangga aya masalah
tong saruana, lamun saruana masalah moal musnah tapi masalah akan bertambah. Betul. Sangu teu asa ku akang ditajong jeung mejiko-mejikongna. Sayur asin teh disingseringan deui. Ami leuwih asin. Kenapa Kang? Tuh tingali istri akan menangis sakit hati. Bari ngusapan cai mata. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Teu haridang sih cuma. Baru teu ngalungkeun 1000 acan. Bu, Ibu, coba lamun akang ningali bojo sangu teu asak, cek bojo teh bapak hampura, sangu teh teu asak, cek akang teh tong men tadi hampura, bapak nu salah. Kunaon pangna sangu teu asak gasna seep eta teh mah. Kunaon pangna gasna seep bapak nu lepat teu masihan artos jang meserna. Aduh, betah, osok kitu tara. Astagfirullah. Ieu mah pamajikan beki kolot, beki loba kokoloteun dicarekan. Cing atuh rumah tangga teh sing bisa ngurus awak eta wajah meuni pinu ku kokoloteun. Atuh darek teu pinu ku kokoloteun kumaha capek bari duit jang skincare na ge teu dibere. Betul? Mikir. Istri itu hak bahagia. Istri itu hak dimanja. Nabi Muhammad tarawarun wantun miwaran ce naon margina dina keterangan ece contoh akang Nabi Muhammad ngamanja awe kunaon dina kudu iket yang kudu lijen ternyata anu kudu gegeroh nu kudu masak nu kudu ngepel nu kudu ngistrika eta teh lain pamajikan tapi salaki. Yes. Aduh cicing isuk ece amalkeun tas ngaji amalkeun cari cingtong galegero cari cingtong mararasa da bagian situ. Yes sing tarik biasa dibela Bu. Nah pada akhirnya pada anggernya awewe nu capek timiti nyangu awewe nu gegero nu ngepel nu istrika budak cerik di ais nage ku samping piraku inung dibalitkan karena punu makanya kada cep hamcah nanti harus jadi suami yang setia. Neng malah cantik sekarang, neng malah bagus awak ayeuna da isukan na ku aa malam enjing tos dikeureuy mulai dikeureuy baruh lila-lila mah sok akang mangan ukur bisa ngabaruhan wungkul ari ngahojeuna teu bisa darek ngajuru teh ngahojeuna heula pun Bu. Geuning geus 8 bulan patuangan teh Gusti boro-boro awak ditilik ti gigir lengik ditetep ti hareup sieup nu puguk mah ditetep teh jiga keuyeuk sarege menikat bingung urang mah ceu nu keur hamil mah awewe mata asingnya engke ka neng malah dibawa nangkara keur hamil mah cangkeng beunang dibawa nyangigir sieun bahe dibawa nangku sieun bitu aye asok geura cedak paur atuh akang tingali geura pamajikan nu keur hamil heg nangkuban sarena da kalah jiga odong-odong jujulautan teu saimang ari beuteung anteu kana kasur terang jeung suku ngangkang mata kalah ungklek kabadung we sukuna ku salakina eta da muter jiga gangsing kaalaman saya ku neng parawan isukan gitu neng wah ayeuna payudara nur tingali tah nu karolot kieu teu nur di kalau gitu oyak-goyaknya Pak di bawah nangkara kan ngampuyak percis ceplok nog di bawah ngarengkol keplok dongko juga salendro dikinyot nyelap mah huntu kene lah Kang kene tamat teuing teu aya mah daripada mubadir sok we kenyot hitung-hitung dahar masuk urat sallallahu Nabi Muhammad engke teh malah tos hamil 8 bulan tong dititinggalkeun mah da komo sok di puskesmasnya nengna jadi bidan dangke mah mesin jadi bidan ge angger bakal ka bidan deui moalnya ngajuru ku sorangan angger we butuh bantuan orang ku ate dicana ka bidan ulah dibawa ke rumah makan popojo datang ka bidan sok neng malah naik kana ranyang ngamuhun atuh da kana kenteng maluhur deui
tarik napasnya pasti atuh da tarik tamang Ma Agustusan hojankeun Kang sok ngahejeun Bu lamun budak tos 8 bulan dina lebat patuangan ibu sok eungap tara eungap jaba kieu teh budak teh kalah totojer geuninganan eta teh kunaon totojer capeun keseleun hayang keluar bapana ti luar maksa totojer hayang ka jero untung teperwis oge cek dina teh hojankeun yo cek tingali anu keur ngalahirkeun bapak kesang nu ageum kaluar nu alit kaluar jiga abdi ayeuna keur ceramah jiga nu kerek ngajuru da kapan kudu mikir aja sok lamun nu diharapna komo mun bupati presiden meureun mulas abdi ge patuangan naon nu kudu diobrolkeun mata ka hade padasma sing gaduh perhatosan awios kita aja abdi mada beda jeung ece babari kaplak kiplik abdi mah masih ngesang geda insyaallah balik bakal dibarokahan bayar deui riweuh saha rek mayar ece Mang Dasma acan karuhan Mang Dasma ngan ada abdi mah pun Mang Dasma ngisi remutannya da abdi mah ridho kali teh ridho ikhlas wios abdi mah teu dibayar oge lah nu penting balik menang amal aja ih aing mah ari aja mau teh mawa amplop aya di dia nu maot nyana amplop mobil balatak maot na mawa mobil henteu geuning teu guna dunia teh ece ulah sok baralaga ku pedah loba dunia maot mah tinggal itu nu kagempaan ge geuninganan emasna dikubur kakubur jiwa ragana hancur itu na bangunan naon cok asup deui urang nama kalian ku kana taneuhkeun deui da urang teh ku Allah diciptakeun teh tina naon Bu tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah ceuk engke mah da hirup keneh ku ceuk ge nah kalau rek ngaliang kawas jangkrik astagfirullah kumakeun atuh paku ieu masyarakat teh areror kieu Gusti paku sing ridonya sing sabar ngurus masyarakat nu karos kieu cok ibu araya ieu teh bapak aya Allahu Akbar bapak aya ya bisa rajin aja Bu ibu sok ya Allah capek ngahejeun engke neng malah bade ngalahirkeun makana taruhan antara hidup dan mati sok Bu teu saimbang atuh nu bade dikaluarkeun tina rahim ibu budak nu sakitu badagna nu dikaluarkeun mah 3 kilo nu asup 3 on pejet apa bubututan pamajikan bapak teh ribuan urat pegat anu keluar gondrong badag nu asup leutik gunul sok geuna cicing lain dorang anu ngartieun anu malikir capek jadi hajankan sakali deui budak teh keluar tak geuning rambutna geus katingali pedah rambut inungna keneh atuh da naon atuh tujuan nikah teh teh pasti hoyong nikah kaneng malah danu tujuan ibu ge sarua lain hayang pasea kan ada pasea mah mesing teh hayang-hayang ge sok aya dina rumah tangga ngan ulah apareun keluarga sok we kurang rapikeun urusan rumah tangga mah suami jeung sok nyeri hate abdi mah cai geus dipolotot ku salaki teh batin ngabatin komo lamun balik ngaji teu pugu-pugu salaki buat bau jebudar jebras jebris ari ate kunaon atuh ka mamah teh balik ngaji jadi kieu hayong kopi tok hayong nenen teu hayang naon atuh baeud we jujur sok ari ka salaki jujur nya ge jujur pada naon ti mana ngaos teu percaya kunaon pangna teu percaya mangnya ditoongan na bagasi mobil balik ngaji teh berkat kitu tah kitu Mang Dasma kitu engke teh meureun salaki teh ti mana ngaji ti Mang Dasma kuningan piraku peuyeum nu diemeran tong bisi kieu punten ibu kapan ieu mah nu biasa
Di Kuningan masuk aya peuyeum. Ieu mah nu biasa Mang Das mah nu biasa. Cenah di dieu mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna. Daripada engke abdi pasea jeung salaki sok. Nya mending ribut ieu aja Mang Das mah tah. Sallu ala Nabi Muhammad. Santri semangatnya di pesantren sing jadi kiai. Santri salamina sabar sanajan ngantri mendi ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami mata engke aa mun gaduh budak sok sing didik ku aga. Bu aya di dieu pesantren aya putra ibu nu di pesantren sae kuda atoh aya putra ibu nu ayeuna masih di SD aya jung teang atuh susulan sina balik geus peuting ayeuna teh Jawa minggu mah libur. Da moal nyamung tapi kan ka isuk deh. Ngaji ari jeung pasien kieu mah. Bu, naon atuh tujuan nikah? Dina ayat wa min ayatihi sebagian tanda wahdaniyat Allah azwaja Allah teh masangkeun aya lalaki aya beurang aya wetan aya kidul aya kaler supaya naon ibu azwaja suami istri dipasangkeun litaskunu ilaiha supaya betah supaya genah supaya bahagia supaya harmonis jeung roman. Tapi ulah nyeri hate ce da geuning geus lami rumah tangga mah romantis berkurang. Lajen romantis lamun aya cicis. Lajen ayeuna mulus, aya pulus. Oi salaki loba duit mah dipencetan. Diobatan. Aa bade mumpung beurang. Da tas pangmeulikeun geulang. Ari geulang dijual mah aduh, kamari mah dibere goyang teh goyang gayung. Geus eueuh geulang mah goyang teh eueuh tinggal gayungna we wungkul. Nu kitu teh cewek mah ada uang abang, tidak ada uang abang. Awas aja kebagian rumah tangga bukan ada di materi tapi ada di hati. Harta bukan untuk sombong tapi harta untuk menolong. Maut memual membawa dunia. Apa yang pantas kita bawa mati, nu bakal dibawa maut lain salaki lain pamajikan. Eueuh deui nu bakal dibawa maut mah iwati amal urang dan nu maut na oge urang lain soleh. Jadi nu dibawa nage amal. Lamun aja maut mawa amal soleh engke soleh maut mawa amal nusaha da soleh oge hayang babawaan pira kumang soleh maut mawa amal nu Mang Das mah eueuh ti dituna. Kita nyeri kulit beuteung abdi mah nyang seurikeun nu seuri da asli cok cok sok bahagia insya Allah bakal bagi rumah tangga modalan ku Al-Quran yang mencetak yang menjadikan waza'ala yang menjadikan ayeuna sakinah naon mawaddah jeung warohmah. Mawaddah itu cinta, mawaddah adalah bogoh, warohmah kanyaah kasih sa ibu bogoh kene teh ayeuna ka salaki sok atuh sing tarik mun teu mun bogoh kene teu. Kang tong eleh Kang, jujur Kang. Akang bogoh kene teu ka pamajikan. Teu bagus teh kitu. Yeh. Atuh da aja salaki ge normal. Monya bogoh kanu peot sok. Sok dangke genan cep ayeuna Hamzah beki kolot lain beki kaset beki kasap. Oh tingali cek salaki aja da geus kolot mah boro-boro hayang ngadeuketan keung ningalina ge. Keur sare bari kerek huntu ompong. Sok aja. Naon atuh urang cinta mah tos daya da urang mah ya ge kanya. Cinta mah tara lami, cep Hamzah, cinta tara lila, bogoh tara abadi, da cinta mah sokeuna kuseep lain setan. Manya bogoh di dahar setan. Di mana atuh datangna cinta? Dari mana? Datangnya lintah. Dari sawah akang turun ke kali. Dari mana ibi? Datangnya cinta. Dari mata ala turun ke
kompak turun ke hati atulog tuk etuk tuk tah dak moal teu nyambung kana edan mah eta di piwarangku saha nyebut jereng aja tuh abdi mah teu miwara geus abdi mah tuluk tuk 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 sakitu ada eta mah nyanyahoanan jereng agas lah berarti ibu mah geus aya maksud jeung tujuan ti imah ka dieu wayah kieu rek nyebut jereng. Jadi judulan ngaos ayeuna di Mang Dasma judulna teh tuluk tuk. Ah gitu. Jadi gampang bisi aya nu nanya, "Mak menang naon penting di Mang Dasma pangajian?" Tuluk tuk jreng. Piraku tanyakeun ka RT, cek RT teh, "Heuh, tuluk tuk jreng." Geus we kilah tuluk tuk tepak jreng igel, ibu tepakna tepak Allah, jrengna sok igelan apapun tepak ti Gusti. Waktu ngaji, waktu berjamaah, waktu salat ulah ditinggal. Ibu oh kopi ari geus rek tamat aya sok we lah didinya simpen kewe bu ibu sok aya hoream kana salat panghoreamna salat naon subuh jeung salat ditambah salat lo tambah salat tambah deui salat mak lain kabeh 5 ece sok ayeuna mah saling pepene diri saling hargaan ayeuna suami jeung istri menutupi kekurangan melengkapi kekurangan ulah aya papasean rumah tangga insyaallah sanajan geus kolot bakal sakinah sare sanajan jeung aki-aki ngeunah tumanina tumpak sanajan nini ngeunah keun da cinta mah mualami cep angga cep Hamzah ulah karena kaset cintana ulah karena geulis bogokna nu abadi cinta mahabbatan lillah karena Gusti Allah. Ibu sok geuning enggal nikah mah panggilan gaduh meni mesra ayang ayeuna aja disebut ayang tuh nya teu da geuleuh suku jebrag mah nya ayang mau kemana ayang mau ngalat tutut Mbak mau kemana papi mau kemana mau macul geuleuh gitu udah wajar setel-setelkeun panggilan teh mun papa pantesna jeung mama papi mami papa mamam abi eta mah kiai umi ngan sok aya nama salakina nu manggil ka istrina teh bunda berarti salakina teh panda eta teh lo ayo bubun cenah bubun telan meureun da urang mah tukang kasawa geus we abah oceuknya cinta tos daya aya modal nu kadua warohmah kanya sok sing saling pikanya supaya rumah tangga menjadi rumah tangga yang selalu bahagia dunia akhirat sakinah tujuanana modalna mawadah jeung warohmah doakeun mudah-mudahan pengorbanan Bapak Dasma sareng ibu saha ibu encas mudah-mudahan apapun pengorbanan mulai tenaga harta kesempatan emutan alhamdulillah teu aya hiburan biasana makan aya dina nikahan masuk aya pongdut sok aya di dia pongdut nah ari pongdut teh sanes ari pongdut teh jelema ompong genut lamun pompetnya ompongnya lepet pun da jangan tuh ku hiburan mah jeung mahal komong menang artis mah ce abdi ge pernah sapanggung sareng Dewi Persik wow dikawal naik panggung ge abdi mah sorangan teh dikawal-kawal ulu ceu kakarek salagu ur mana abdi mah teh nu ngawuran teh tadi oge kenela keteng Mang Dasma da kamu balik mah tara diulang alung tapi engke ari balik sok disakalikeun jabanu atos mah tara duit wungkul sok aya nu sejena nu atos ieu Mang Dasma nu atos wah dina mobil teh sok sagala aya ieu mah nu atos calik Mang Dasma teu kengser emutan nu teu acan mah sok we ka nu atos nurutan ngahaja abdi mah ngobrol kitu teh ami aya persiapan bisa aya peuyeum nu diemeran can dikardusan sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad aduh ibu rumah tangga teh hese
babari asbawanya babari hese itulah da urang diajarkeun anu penting urang yuk keun bebas ya mau osokkeun ngaranna ge rumah tangga ngan urang ulah sampaikeun ka ayeuna ada timbul kekerasan dalam rumah tangga mawadah ku cinta ku kanyaah warohmah ku kasih sayang saling pikasih saling pikadede saling pikaheman mudah-mudahannya ieu pengorbanan Mang Dasman alhamdulillah daya hiburan teh pongdu teh artis karunya lah ku artis mah ibu tong ngeunang artis komo artis anu dina TV mah mahal teteh abdi ke kamari jeung Dewi Persik wah penasaran kan hajatna teh Mang teh sabaraha eta mayar Dewi Persik 200 juta ceurik asli abdi mah hareup penuh hajat teh era ieu nalangsa ngabandingkeun nasib abdi jeung Dewi Persik mani beda 200 juta abdi mah umur-umuran can pernah diberi sakitu da ayeuna ge ka Mang Dasma hayang 10 juta ditawar deui cek Mang Dasma sing rido angat baraya asa teu kaharti abdi teh teu wawuh ari keur kieu kudu anggap baraya mata punten Mang Dasma keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya lah ulah kapalang sodako mah kudu gede ece sabab maut mah anggar nu ngocor pahala teh hiji sodako jariah dua ilmu anu manfaat atilu doa anak anu soleh mata kula sararombong sok lah nu boga geulang teh geura jarwal ayeuna mah lah pasikeun ka Pak Ustad Uyat geuralah sina ngadamel pasantren ka ditu tuh ka sawah-sawahna nu kapengker teh sina kapeser sok gelang ibu tah barudak kami harus ngaos mata abdi mah tepikeun ka ayeuna ge alhamdulillah teu gaduh emas teu gaduh perhiasan cek oce teh meureun teu boga duit cek saha maksakeun mah bisa ayeuna ge meunang 30 grameun mah ti Mang Dasma ngan teh heula mikir 2 kali ece mending keneh jang santri nyen pasantren deui asrama santri beki seueur daripada meuli geulang majang naon ce can karuhan umur urang teh panjang leuheung lamun panjang umur kumaha lamun urang nu panggulana maot salaki hirup keneh atuh-atuhun salaki mangi geulang anyar tah abdi mun ngacaprak di Mang Dasma kakarek 2 poe boga geulang geletuk modar Allah salaki atuh mangi geulang anyar saminggu abdi kakarek maot salaki kawin deui mas kawin geulang urang teu hayang dah jalong mun teu wawuh awewena kumaha lamun anu berteman dina Facebook jeung dina grup WA baladah nyeri hate cek alah cek awas tong sarombong sodakoh matong asa-asa mana kosomalun min sodakotin balia jedad harta wis sodakohkeun moal ngurangan ditambah ku Allah ibu tong waka amin dan can merek nage kongkorong napol kene golang aya kene amal heula name amin bu ibu sok hayong dipasihan ku Allah loba rezeki sodakoh sing ageng sodakoh teh hitung-hitung mancing aja ngan upana sing alus tangke teh aja teh di alam kubur teh ningali tatangga gigireun meuni caang geuning itu nu palurah mah nu paku mah kuburana si goreng sodakohna 100.000 nu urang mah geuning melempem 5 watt untung teu aliran oge oh si goreng teh 2.000 itu mata kudu ageng supaya barok bakal ditambah ku Allah asal lah sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana cicing capek ece abdi bari terus ngabujeng ka Rangkas Bitung Banten enjing acarana tabu salapan doa mudah-mudahan lancar pagi di Rangkas Bitung wongina di Banten enjingna masih kena di Banten 5 harian abdi teu wangsul doa ti sadayana adugikeun ka 20 hiji Maret abdi jadwal masih kene full 23 sasi Ramadan awal abdi angkat umroh sareng jemaah sareng ibu sareng rama sadaya keluarga insyaallah Ramadan di Mekah doakeun nya abdi nasehat santri nu marondok di pasantren abdi di pasantren anu didirikeun ku pun bapa sing barokah sing karengi ilmu anu manfaat sok ibu budak sina bisa maca Al-Quran dan nganterkeun bagja urang di akhirat nu maca Quran ulah kiai tapi anak budak anu soleh sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq cipeujuh jalan kabihbul meuli kupati abonan pepeujuh pami orang sul ulah upat kaawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.